Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dia saya hayang ngajelaskeun materi bahasa Sunda. Unsur-unsur warta nyaeta aya waktu, unsual, konflik, kajadian anu deukeut jeung masyarakat atawa biasa disebut proximity, hal-hal anu kasohor atawa geus dipikawonoh nu maca atawa biasa disebut prominence, hal-hal anu metak nimbulkeun rasa simpati atawa ngaheulas anu maka disebut human intense. Bagian-bagian warta aya 4, nyaeta straight news atawa warta langsung, kedua depth news, katilu soft news atawa warta hampang, kaopat future story, investigation news atawa warta kisah. Tahap maca warta nyaeta kahiji naskah atau teks warta. Jadi maca warta teh nah make naskah atau tanpa naskah. Kedua, perhatikan temana. Katilu, geus kecangke materi warta nu rek ditepikanana. Kaopat, apal kana situs jeung kondisi tempat. Kecap rejekan kabagi jadi 2, nyaeta sagemblengna jeung sabagian. Sagemblengna nyaeta dwilingga, trilingga, dwimurni jeung dwireka. Sabagian nyaeta dwipurwa jeung dwimadya. Contoh